Halo, wilujeng siang Kunti. Wilujeng siang. Udah ngamuan dia tuh. Memangnya bikang. Wilujeng siang. Ih, si AA bawa domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng simkuring Jana Jurnal di Klinik Kumor. Dinten ieu simkuring bade ngawawancara dua ataupun salah serius domba ya. Wilujeng siang, Mbak. Wilujeng siang. Wilujeng siang. Apa leureun? Saha jenengan teh? Si Langit. Oh, si Langit. Tos sabaraha lami Langit aya di dieu? Tos genep tahun. Genep tahun. Tos lami oge nya. Janten selami genep tahun ieu naon wae kagiatan? Padat pisan. Oh, diadu. Ketangkasan. Seueur we. Nuhun. Eta teu capek diadu sareng naon? Sareng domba deui tanapi sareng hayam atanapi sareng maung? Nya jeung domba, jeung maung mah dihakan atuh. Sareng domba deui nya. Eta sa dunungan teh namina? Bapak Oban. Oh, Pak Oban. Oh, Pak Oban. Apa abi ge Pak Oban nya. Tasa di dinten cek Langit nya. Eta sok dipasihan tuang sabaraha kali? Ya, tadi aja ngobrol di sopan tuh. 3 kali. 3 kali. Mohon. Kami anjing sok pasihan naon? Pasihan artosna. Oh, pasihan artosna. Jangan eta mah pasihan artosna kumaha Langit teh bade jajan kupat, jajan bubur. Mohon. Kadang sangkoneun siang sok di pasihan sebelah. Siang pasihan sebelah. Atanapi batagor upami aya. Wengi-wengi Jarang wengi mah. wengi mah kadang di pasihan kadang teu. Mohon. Martak sing hawatos kabeh teh Oke. Abi mau pasihan paraban enak mah. Mau bari ngawancara heula ka dieu. Ka dieu. Cing sopan diajak ngobrol. Jeung bau kelek ya. Tah, Cing. Langit naha bet jadi domba. Nah, cita-cita Langit kapungkur memang jadi domba. Rupa-rupa wae pertanyaan teh. Tuh, pundungan. Langit. Teuing Eraan pasti eraeun soalna teu boga cita-cita keur leutik nya. Cenah mah ceuk Pak Oban, Langit cita-cita keur leutik hayang jadi bidan. Iya. Oh nya. Ngan teu ditedunan nya. Geus tong eraan geun bae. Geun bae. Ya da akang oge baheula boga cita-cita di tentara. Ayeuna teu jadi, geun bae tong era. Tuh, oke nyumput sagala. Langit. Oh, rupina wae Langit nuju teu mood pamiarsa sanes waktos ku abi engke urang wawancara deui kumargi nuju isinan tah rupina mah itu aya Kunti. Kunti namanya. Halo Kunti. Halo bro. Sehat Jang? Nyai ya. Tapi kata Jang dari petani. Masih aman. Kumaha betah di dieu? Alhamdulillah betah. Oh, betah. Pak Oban bager pisan. Bager Pak Oban teh nya? Bager. Para nyarekan. Tak kudu jadi Kunti oge ulah carekeun ka Pak Oban. Lantaran Pak Oban bager nya. Ulah carekeun lamun dititah teh kudu gancang. Misalkan pamulikeun rokok gancang. Kopi gancang ulah carekeun. Mumpung boga lindungannya nya. Lain ngahulang wae ke patahan teh sigan heueuh we ngarti ngahulang nya. Oma tangke mah lamun Kunti geus gede, rek lair ke rumah tangga, asal boga jala kalindungan, dengan jodoh nu bener. Nya, bibit yeuna tinggal ade, ulah siga itu tuh baturan, ulah nyali geulis ka hungkul. Nya, ulah nyali turan nya. Aing hati bersyukur. Kira hari can arek kawin. Desember. Oh, Desember. Surat cerai can tanda tangan. Oh, usalakina can di tangan. Menangkeun randa da kaparawan mah teu payu. Nya bae. Nu penting mah nya urang. Nya itunya amang aya ka ditu heula. Rek nyangan kupat tahu. Seneng kupat tahu? Pagi aya mah roti bakar. Oh, roti bakar. Nya. Nya. Ya, Kunti Langit. Mangga tua. Tuh aya nang bijil si Kunti teh si Langit teh. Ayo, wilujeng siangnya. Wilujeng siang. Ari eta teh saha? Nu gelo anyar meureun.